Salam lan. Salam Pak. Sekali lagi. Salaman. Mapai jalan satapak temanya ngelakon. Apa-apain. Hai guys, gede lama-lama kamu mau belum? Dia jalan aja dulu. Guys. Rolong ka balong. Oh no. Gempang nang adegan. Itu satu bola. Tuluy ka anak. Ini mau busur. Mencoplok semangka ya teh. Kawin aja udah teh, udah teh. Langkung dipayun hayu urang sasarangan manjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kukuatran sareng kalian urodatna urang biasa pulung di patempatan dina raraga pernikahan calon panganten pameget Bapak Elan sinaran calon panganten pameget Ibu Enti. Samawa. Samawa. يا من هو السيد العزم بالعذر والدائم
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kira ketinggalinnya kurang tadi sampai wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, saya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim kahu sunnati ayuhan nas ittaqullah wa alamu annal jannata uiddat lil muttaqin. Al ayat Aminan karupina ati pikenjan dan patri muang ingkar janji sejana bakti ka Allah Muhammad. Pujian rohaka kebenang dipiboga angin Allah aja wajalla anu nyampakin dada. Muga-muga orang sadaya sing sadayana ibadah ka Allah Maha Kawasa. Mudah-mudahan orang sadaya sing kahya sing kagupai kakelek sinaran kasangke kusapatu ujma jaga yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pengatur waktu kamu atur korpri 40 ya anu kusim kuring di hormat. Saya pun makasih di dia keluarga besar, keluarga Jembarna, Ibu Neng Etik, Ibu Om, wa barokah alaika, emang kumaha khair kita anu miharep. Acara api minimal anu sinten. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga pangitan ka tugas anu parantos aya di Payudet supados biasanya ketan sana ieu acara. Dewi kang misalkan kemarin. Aya Mas kami punya satu program apa Setiawan mun lima ya biasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kan saya dari kentosnya calon bojo nage namina pilih samin teh sang di bayu namina biasanya nomor 4 transit oh ini kan saudara kali memesa ini tadi bare sekali jadi kayak deui kayaknya kenapa Eri ningali panganti kamu dijawab saya namina saha Pak Utik Ibu Utiknya Bismillahirrahmanirrahim. Akang ayeuna abdi nyuhunkeun diwalian nikahkeun abdi ka Erlan Gunawan suka abdi ridho abdi mas kawina ku perhiasan mas 10 gram sareng hartos Rp800.000 Rp800.000 kontan mangga suka mangga akan bade ditikahkeun kau jamelan Gunawan anjeun suka anjeun ridho anjeun mas kawina ku perhiasan mas 10 gram sareng kuartos Rp800.000 kontan waras agak pentingnya ini si Badu lagi
Tanggal waras karena tidak akhirat. Ayat masalah tanggal waras kayaknya. Alhamdulillah. Kita gelam aja kita harus memilih dari 800 rupiah. Ini bedanya gini. Iya. Salam lan. Salah Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Saya terus kontak untuk kawalina. Kalau tadi bahasana. Apa mangatnya? Tutup kurang kalinya saling tatap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jang Erlan Gunawan. Jang Erlan Gunawan. Kauna nikahkeun anjeun. Kaula nikahkeun anjeun. Ka dulur kaula tegas. Ka dulur kaula tegas. Nami Nyi Eutik Nyi Eutik mas kawina perhiasan mas sareng artos 800.000 rupiah. 800.000 rupiah Kontan. Abi nikah sareng detik binti Alsin sareng mas kawin anu disebat tadi kontan. Dari mana nih pisau atas Allahumma sahabina wa safina wa nabiyina wa lakum fi khair barakallahu laka wa baraka alayka wa zamakum fi khair Allahumma alim bainahuma kama alamta nabi Adam alaihi salam istihawa wa innahuma kama alamta nabi Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nang etik Nang detik bojo aa di aa anu pangkasetna sekarang mas kawin ku perhiasan emas 10 gram sareng ku artos 800.000 rupiah. 800.000 rupiah Kontan. AA Erlan Gunawan. Saroge Abdi. Ojo Abdi. Iya Abdi. Nulis di samawa. Pada nanti dibayar mas kawin. Perhiasan emas 10 gram. Sarang ku artos 800.000 rupiah. Kontan. Mudah-mudahan mas kawin tiaa. Iya mas kawin tiaa. Kamu abdi. Sing barokah. Dunia. Sareng akhirat. Hatur nuhun. Pada istri